Aduh, kia teuing nasib masih juga mana oge. Yang sakaneun suung ku suungna musim hujan temanggi. Ayo mah. Ayo tempat di sulang heula ah. Temenang, aduh ampun. Kemana tuh jodoh? Oke, ku kakang di bawah suung. Sama ku suung. Kira enggak usah lah. Ulang nen ilapat suung. Ilapat belah mana ya ke si nyai? Wah mewah-mewah lah, suung dalam mata oge. Aing kemarin menang loba di desa Suung. Wah, ayeuna eueuh bae aku mang teteh tak isuk-isuk tadi menang satanggungan Suung di dieu teh yeuh. Tapi eueuh nya. Gampang aja. Eueuh Suung nya duh. Mah. Bayak mah juga aku mang teteh eta euy, Suung deh. Kita geus ka ameu Suung nama euy. Ting Suung naon nya? Aku utah Suung di maktu. Tapi asa bau rampe eta euy. Aduh eta. Head. Naon ka dieu atuh? Aduh. Main tubruk-tubruk we. Aduh we. Suung Aduh we. Naon atuh di dinya? Suung. Sarua kena suung ya oge. Main tubruk we teh nyotang teh geus heueuh. Dinya urang mana di dinya? Urang hanap, urang menyak beureum. Deuk naon? Dengan Suung hadieu teh. Kela ieu kena suung kela. Kena suung we oge teungeunna di beulaan. Bae aku maneh juga namanya Suung. Mamang mana urang nen lapat heula di dieu teh. Eueuh geuning, kamari mah Mang Teteh menang loba dieu teh dah. Sarua urang beja cenah sepantik sarua di dieu nu loba. Si Eutik menang loba sacarangka mah teh. Pangusiet deui. Baheula kuring 20 tahun ke tukang, meulak suung dieu teh naha jadi tangkal. Loba kieu buah-buah aku maneh sia nya pindah-pindahkeun. Tahara we ka dieu 2 kali, abdi teh geus bari dia teh tangkalan. Aku 20 tahun ke tukang, meulak suung dieu teh loba. Di dieu nya apanya lemu ti Mang Teteh meureun jigan mah. Wah, teh aku bisa jadi kieu. Teu percaya jadi kai nya. Sia jujur. Dibawa ka mana suung-suung dewek. Wah beak jigan mah ke Mang Teteh ieu mah suungna mah. Dok aya mah kieu. Mun bener si lain jaga suung. Dong tatalusingan jeung dewek. Mun bener berarti bener jaga suung. Saha heula? Urang heula. Sok. Urang heula maneh heula. Sok, maneh heula. Sok. Budak leutik kamari peujit naon? Jarum. Lain. Naon? Halo. Rumah sakit atuh. Lah aku ke rumah sakit kehet ya. Apa amay-amayan di bak rumah sakit? Aduh anjir, katipu aing. Tuh, tekasi lain yo wingon. Di samping jadi salempak. Pak nu gelo. Lah nu gelo. Nu gelo teu di samping teu di salempak mah gubagah bae. Ya lain atuh. Lain. Nini dik mani. Naon deui? Ayam rintip nongeng ka langit. Gampang ganas. Lain. Naon? Temok. Ku temok. Apaan di benteng tukangna munur dia temok. Kacau anjir ah. Sok yo. Jadi wing hipu ditakong berentang naon? Hulub hui dina batu. Baku. Apaan hipu ditakong? Moal berentang atuh pae oge tuk soalna oge. Halo? Hai kotok. Nah, cikotok. Sini seng. Sok aku mana? Takok. Berarti mah lain jawara geus Sok ngaku ieu kusan pindahkeun ieu. Jika nama eta ku si Eutik dipindahkeun teh. Urang mana? Urang hanap si Eutik teh. Mang nasi jo di hanap. Asli? Piu antar tadi tuh uing. Ieu main pindahkeun wae 20 tahun ka tukang mulak suung. Da si Eutik teh sok tatapa di dieu teh. Ngelmu jika mah yang jadi pawang hujan itu. Di dieu teh. Tuh. Cuaca cedeum wae. Yang jadi pawang hujan gitu. Si Eutik teh. Teuing cenah hujan terus ame suung bari dia kitu. Alus adukung kitu mah uing. Adukung kena suung apa mah. Geus bebeb. Jeung leungit. Mana jomblo?
ya teh sini can payu-payu teh. Nah atuh. Ada sapopoe atuh pagawean kieu ngan suung we geuning Sekali-kali mah aja. Tapi dalam menang satreuk suung bisa dijieun mas kawin jiga nama. Nya atuh. Yo ge keneangan jadi nyaut kaganggu. Keneangan ilapat we. Tak lawal deui dia teh panggih. Main tubruk wae atuh. Pante katempo nah ngadudungpuk atuh da dina bala. Jeung hideung segala hideung apa? Akhirnya sangaran teh sangkenalan jeung wing. Dimas Risi, ya teh Dimas Risi. Ya aku boga juga doan patung Dimas Risi. Oh, da ceuk ngene wing maka sep cenah wing teh teh. Eta teh. Wah, bener ka perempuanan ieu mah. Loba remetuknya di manehnya. Oh, aduh, gesan atuh. Di tengah kanan ieu. Kamandinya. Sama geus apa ngarandinya pasti si godeg-godeg saya. Pas ya. Ngarusak dengan batur godeg-godeg. Pasti da asa pernah ningali. Pernah ningali di mana? Kang panggil ayeuna. Kubuan di dupa ku maneh. Ya, Makasari. Ya mah bisa-bisa jadi bebarengan dengan suungnya ieu mah jiga nama. Oh, asa utang para buat we. Jadi nyeun jadwal apa ya anu ka anu dengan suung teh. Heeh. Da seutik pan eueuh hana teh. Ka Gunung Gelis. Keur naon? Dengan suung mah. Jauh-jauh teuing nya. Ya urang mah di Gunung Kaluwed teh. Lah, bae halakane. Ka mana dinya? Buka ilapat ka mana? Wae lah. Hah? Tadi itu tuh. Ayo atuh. Wae. Ngalung sarong Mang Moneng, aduh Capeknya aduh. lain ku aneh eta suung teu panggih-panggih nah hanya anehnya biarkeun gitu Kumang tete jika nama teh suung teh jeung seutiknya aduh. di polaan batu mas jam sabaraha teh kira-kira Jika nama adaan subuh langsung ke kebon batur mah jiga nama. awas ku panonanya bukan oge mah bakretan teu Pasti mau baterai. aneh betul bener atuh Weh, naon eta tuh? Ih, mau jagong di kebon urang. Jagong naon, Kang? Ieu mah dekat dengan ubar. Oh, ubar ku jagong, ubar naon, gering naon? Gering burut. Ah, burut mah kudu ku suung atuh. Suung. Ah, cing bale, Kang. Kudu ku suung. Ari akang keur naon di dieu? Ah, ame tunggu jagongnya bari dengan ieu, bari dengan suung mah. Oh, seganti tukang peuyeum, berebut tukang peuyeum ieu teh. Lain atuh, aduh. Di teh sok dipaukan anjing jagong. Ari ieu lembur naon, Kang? Abi teh nyasar gitu Ieu teh. teh lemur talun ieu teh. Talun. Talun. Daerah mana ieu teh? Ieu teh daerah naonnya? Banyak beureum itu tengah-tengah eta. Nya linglung urang dieu eta. Daerah Talun eta pajakan lain ya beureum lain. Ieu Kang caritana teh abi teh nya buka peka pusing di imah. Lain ku burut-burut teuing sebenarnya mah. Pamajikan nyiram. Nyiramna teh teu sapira. Yang naon Heuh saruah yang suung. atuh sangka kan jagong. Oh, da sugan teh suung teh nu kieu. Lain atuh yang mah jagong si manis-manis teh ieu. Oh, boro atong teh manggis sakilobana suung apa itu kieu naon? Jagong. Jagong Si manis teh nya. si manis si madu atuh ieu teh. Anya ka euy. Aduh, aya Kang keur naon di dieu Kang? Ah di saung we di dieu mah. Saung, naon keur bobogohan? Lah sanes ieu. Tadi nama itu bari janjian sugan aya si demplon ka dieu. Aduh, di telepon teh. Boga ka Bogor gitu. Kabogoh can jadi. Jadi ganteng geus. Kang hayang diuk di. Saung Iya, bae. so, di dia lah. Niis lah. Di dia orang ngaso lah. Mun buka ieu mana gitu teh? Kapan akang nyari lah. Tadi mah siga duaan Kang euy baca di dieu teh. Duju ka ditu. Ka mana? Saurang dia mah. Lain ka ade di dieu teh keur neangan nungguan-rana euy. Tadi teh duaan nih si godeg. Udah jauh atuh tadi teh jebani ngeuna usum girimis kieu gitu nya. Pamajikan eta rupa-rupa gitu hayang suung. Udah aya akang teh nya suung teh nu kumaha gitu. Suung mah nu bodas melentung bejana getan. Udah pocong. Pos-pocong tuh nih rupuk. Nu kitu mah tuh da. Udah can pernah nempo eta nu suung teh naon. Kemarin tadi teh sugan teh nu kitu nu buluan baru dibawa gitu suung teh sugan teh nu kieu. Sanes Udah sarua gitu jeung babaturan ieu boga anu bentukna teh siga kieu. eta mah si godeg nu kitu mah Si godeg apa si godeg? apa si godeg teh tadi teh di dieu si godeg teh Nyaho kitu mah kuaing si godeg eta. kan Eta teh manehna nu ngabejaan suung siga kieu teh. oh si godeg mah da sok tatapa atuh mah emang ngelmu si godeg mah kan ieu salah apa bodoh si godeg teh nya aduh Bongnya kadewe teh dianggap budak leutik gitu ah. Ya nyebutnya naon atuh aku teh teh. wah boneng Oh, boneng, nama tenernya boneng gitu.
boneng asli nama di Masrici ya teh Gaya. teh wah numpang naon teh 2 baskom Kami bener teuing. Aduh eta penasaran eta si jelema si godeng. ya si godeng berarti Angis ya kok yang dipekem gerak teh munding paling. si godeng udah berarti munding nggak bado mah tuh Udah eta datang ka imah gitu jelema eta. Kang cenah pemajikan teh lain gering cenah. Oh si teh gering lain gering nyiram si teh cenah nyiram utah-utahan wae. Pirah yang utah suung cenah gitu ngomong teh. aku salah Atuh datang hari teh si godeg gitu tanya ka imah ngolahan mati heula teh si godeg teh. Teuing jeung saha da mawa nu bahenol ka imah teh. sahanya Rek pinjem tempat cenah ka dieu gitu. waduh bawa kan kuring di teh rek kasaung naon atuh ka di pemajikan lain gitu ya. kayak dia bawa kasaung atuh Saung paingan tadi lamun tadi mah panggil di kebun tapi serangan asli tadi. tadi teh jeung si godeng wah kitu mau anu demplon da ieu teh jangan jeung nu demplon wah aku si godeng di mat Tah gitu bisa wae eta teh makanya Kang. keur jadi cangkeng teh nu demplon teh sedang mencetan itu Tah harita ge pamajikan kuring hampir-hampiran ku si godeg. aduh bahaya atuh si godeng teh nya Heeh. Pokona mun kapangi eta si godeg tinggal di kumaha tah dilaporkeun ka Mang Awah gitu. pasti Oh, da kuring mah teu wani da awakna badag gitu nya. ya Mang Awah Ka Mang Awah, nu patanggalan ka Mang Awah. Tapi sugane lah si godeg datang ka dieu gitu nya. Lamun aya si godeg bejakeun ya siap janjian cek kuring kau bodoh di Curug Bahatim jenatna didinya bahatim terus mau tehnya bahatim Oh, nya jenatna baheula. budak teh berenuk eta teh bahatim teh Eta mah atuh saha Mang Nasihin. aduh kabadi ku jawokan eta teh Geus sumang teh nama. lain laguna kepada aku konglana sihir Oh, eta mah geus pamalia tong dicaritakeun nya. laguna Laguna eta mah. Da. budak teh si rewok apa sabin budak Oh, eta teh budak Kang Not eta teh. budak kang lana sihir Oh, teh Kang Nasihin. Udah ai kuring mah teh nyaho, biasanya dang marah keneh gitu. Aya Kang umur sabaraha tahun ya, Nang? habis mengorak keneh 42 Woi. Geus kawin acan. acan jomblo eta Nah, atuh tadi teh janjian jeung dempot. dari kebon wae pan sapoe nu gitu Aya kebon Akang itu. nu akang teh nu macuana mah kolot dia bagian tunggu wae lah aya macu nya cangkeng Teu balik nyiksa eta ka kolotnya. Heuh, Kang loba gede ieu kebon Akang. Dua meneh ge kalah. boga ali alus gini ya comong gini Weh, eta meuni lain cik ningan lamun dilaan ieu. jika ti si godeng ta ali teh jiga namanya Heeh, tapi teu wawuh kan alien teu. Henteu Ada besi jika si anu godeng Akang gitu dicokot ya. Memang itu harita si goreng meuli sabaraha mahal itu Kang? sabaraha teh Ieu 7 miliar. waduh Tepikeun ka pamajikan ku kuring digadekeun heula. waduh Gelo-gelona tah si godeng. nipu Heeh, atuh bener si eta godeng nipu. teh nya. Ai kuring teh da rek dijual da teu payu gitu. Mata geus we dipake gitu nya. palingan tadi teh si godeng teh ngolo HP atuh itu dah dia olo si godeng eta Kade, HP Kang, ka tah. dia keun cenah suung mah di ditu loba acan tinggal nyabutan aduh meuntun mah dibikeun maka tipu atunya ya teh Teuing pasti da teuing ngaranna mah tin saha teh da unggah tempat ngaranna teh beda-beda. saha wae. Tempat teh di Kidu si Cupang, aduh di Kaler Nang Godeg. Tak ayeuna pindah ka manya bareng disebutna teh Nang Bahar cenah. aduh Kan geus lieur gitu Eta jelema pokona mah mun kapanggih teuing beak we tah. Kudu dia dilaporkeun. mah manggil si godeng we mah teh dia mesti kenal teh da si godeng Oh, udah pasti pasti. eut namina nya Pasti ngan ge panggih jeung jelema nu lain ngaranna lapak lain deui. beda-beda Si eta kan jiga ada kumaha wae pan si eta mah bisa mancala putra mancala putri gitu. Pasti. Kadang jadi cai gitunya, kadang jadi batu. ngelmu dia Ngelmu. nama Tangke ge mah lila bakal jadi suung si eta ge geura. pasti bisa jadi Nya geus kalah kitu nya. iya siap Kuring mah da sugan we ke si Godeg mun bebeja ka dieu. Ditungguan di Curug Bahatim. oh ayo mulang teh ka mana atuh Hah? Ada ieu Kang abi mah. di mana Da ieu eta hanapeun Israel. oh deket eta mah deket Aceng Baso Oh, bener kadinya pisan eta deui Ciomi. si Omi Da eta padu dulur keneh pan Bahatim di Ciomi. Nya kitu Kang lah nya. iya siap Ade rana tong dihukum gitu. iya iya Erek neangan deui nang suung teh. iya so Tadi salahnya gitu lain suung. di sana jagong atuh teh mah Oh, atuh. Nuhun Kang ya. iya siap siap Eta lakan mau dibikeun. aduh eta warisan eta teh Tapi ring batu alit. timang sama Mal itu kuring ya. aduh ulah Oh, da ieu awak mah hargaan mahal. oh dua misi tumpang Sia nuhun Kang ya. sok Kuraya. Cik.
Sisi ke jalan kade jangan Oh, bantu mobil tong atuh. cabutan. Suuk kade. Oh, siap nuhun. Sok. Anjir. Ampun euy. Mana di mana atuh? Tadi nyumput uing teh. Aduh. Aya si tomat tadi. Apa si tomat Ini ini? anu bieu nu bieu. Oh, Budak nu bieu. oh. Tomat waduh. Untung euy hampir-hampir yang tebang ieu. Teu bijakeun dieu tuh. Tuh. Eta atuh sok kabobodo, Kabodo naon? Dia nu nyiram pamajikan nyiram kudu ku suung cenah. Heuh, ku suung. Abi rek ngalah jagung na ditegor atuh ku dieu teh. Usaha. Ya ku dieu teh ditegor. Nah, tah mah teh suung uing lain jagung. Teu nyahoeun banyak jeung. Wah, ieu mah ting bijaan di usaha ieu. Salah ieu tanyana eta jelema. Belah tara nipu ieu. Kakapeungan tara teh meureun. Aduh, untung euy teu panggih bieu mun panggih teu bahaya we. Kamana lakon teh euy? Mau aya di kadieu kitu? Wah, Wah, di tukang map. Di Israel cenah ieu mah na teh. anu bieu. Tah bieu. Tah. Naon? Oh, cenah di obodo cenah. Bieu teh. Fitnah eta mah. Dah asup akal eta mah. Bae teu panggih ieu.